Orang ini sih ke sawah. Ayo. Ayo. Yuk. Dia tisnya. Itu sa awe menikut Karolis. Itu kabogo orang itu mah. Si Ganate. Kira aku. Awewe kuat gelis, minta nomornya. Jadi, yuk. Itu saya sih menisau ganteng pisan. Mana nyahote sih itu kaca itu menisau ganteng pisan. Tuh nyang udah. Nanyakun we. Wani tuh yuk mana itu nyaperkan gak itu. Wani, sok tuh. Kita minta ngarangnya saya sih. Rek nanya. Ente. Rek tuh ngilu orang. Kemana yuk kadi itu. Ayo tuh. Ayo. Udah ada kadi tuh lah nya sakedeuk. Tuh nya. Arek naon? Helah ka dieu. Sakedeung. Teu atuh. Ada naon sih? Mana ngambak mal sih? Mana ka dieu. Emang orang boga kabogo? Busing. Terus dek naon? Nanyakeun kabogo. Busing cari kanan orang mana ka dieu. Udah ada kadi tuh lah nya, kedai ngomongna sore. Belum kok. Ayo geus naon sih tadi di tukang? Nyaho? Urang di kawe heula nya tunggunya. Tinggal ge. Itu sasi yang penting jadi baper. Nya. Eta nu teu make tieu ngaranna sa. Di geuning ka urang. Jang tembalan nih. Ngaran urang kasih dek naonnya? Urang minta nomor HP, nomor WA. Kajian teu chattingan we. Mesin kabogo urang ngambak. Ayo mangkat. Ayo tuh we. Main ke nomor HP oge main buat medit sama teh. Anu teu make tiung urang bogo, tapi teu nyong ke sore. Kira-kira diterima moalnya. Urang bogo kajelma tadi sudah bismillah. Mana yang geus naon geus Wahyu? Henteu, urang kebudak we. Tadi mana ngomong nana yang si Wahyu. Untuk ngomong naon? Bohong, jujur we. Emang kunaon sih? Soalnya eta gebetan babaturan orang. Pokoknya orang mah teu nyaho, da sieun mah bogoeun. Terus kemana diterima teh? Henteu. Da si eta mah teu nembak. Hanya syukur atuh. Mana tadi sombong banget. Dan sombong urang na embung. Sing kabogo urang na ngambak. Emang mana boga kabogo? Boga. Saha? Moal bari nyaho. Rahasia eta mah. Emang teh sirik. Itu urang kumaha jomblo wae. Heueuh nya teh nyaho. Kayaknya aya lalaki datang bager ya. Heueuh nya urang mah. Harus atuh. Jangan lupa episode selanjutnya. Terima kasih.